Sirawing Nitis. Sorot Panon Rasanti alias Munarsi, sakapeung galak gular giler, galak mataksieun anu borangan, sakapeung deui ciga anu melong kosong, arang ngiceup seperti jalma biasa, kitu nate lantaran aya dina pangaruhna Nini Karimun Sakti. Dongeng Sunda Romansilat ngajujut laku mapai rundayan carita hiji jajaka katurunan Jawara Sunda. Sirawing Nitis. Sanca dawuk cengkat nangtung muterkeun paneuteup kasabudereun eta patempatan, narik napas panjang bari ngagerendeng ngomong sorangan. Di mana aing bisa manggihan si topeng mayitnya? Sanajan bener arwah panasaran kibuyut ireng anu sumanding geus mere pituduh mangsa diri aing ngayakinkeun ilmu, tapi tetep nu ngaran si topeng mayit cenah boga ilmu anu luar biasa. Kadinya aing kudu guru ilmu. Ku cara kitu kakara bisa malaskan nyeri ka Sirawing. Sirawing Nitis digarap Kumang Inoy, naskah Yasana Yat-Er, pangreka jeung panyeup sora Nopan Cahya Lagawa, pangjejer gawe Muhammad Ismail Haufansa. Memang geus eueuh deui pilihan anu sejen, kajaba ti kudu nurut kana jalan pamikiran ayu manganti. Memang bener oge ta jalan pikiran hidup ayu manganti. Sanajan urang tepi ke tempatna si topeng mayit, naon hartina? Lamun teu bisa naon kitu teh nulungan jaka sinangling. Ieu mah taya di jalan ayu. Kajaba ti urang kudu buru-buru tepi ka guha legok panamping. Tah, laras kitu Bu. Margi sakumaha anu tadi disangemkeun pikeun ukuran elmuna si topeng mayit dina waktos ayeuna sesami larian tandingna Bu. Nu mawi harapan teh mung hiji be nyaeta parawing Bu. Mun memang bener salaki ibu mampu ngungkulan acen pangartina, ngan lamun teu mampu nganu ngarti meureunnan urang sakabeh teh bakal jadi korban si topeng mayit. Ieu kahirupan bakal aya dina kasangsaraan ayu. Henteu kedah ngabayangkeun heula kadinya Bu. Anu penting mah urang ayeuna kedah tiasa tepang heula sareng parawing ngawartosan ngeunaan ieu kaayaan Bu. Nyari kitu mah hayu atuh ayu, urang naruskeun lampahnya. Ngan wayahna be meureunnan geus henteu kudu leureuh deui di dieu. Sanajan wanci peuting urang teruskeun ngeureuyeuh lumampahnya. Sanggeusna aya dina kasapukan kitu mah, Saraswati jeung Ayu Manganti sanajan wanci sakedeung deui bakal sumanding wanci peuting, tapi duanana terus arinit pikeun neruskeun deui lampahna ka guha legok panamping pikeun nepungan Sirawing. Duanana geus teu malere kana kacape terus leumpang. Kangaranan nyorang lampah wanci peuting ka tambah tempat anu dituju teh arang langka kasabaku jalma. Tangtu be, duanana henteu bisa gancang dina leumpangna. Sajeroning bari jeung lumampah duanana ngalobrol, pangpang nama pada ngebrehkeun rasa kasalempanganana tumali ejeng kaayaan jaka sinangling anu dibawa ka tempatna si topeng mayit. Kadenge harita Saraswati anu cumarita.
ibu bakal pae panasaran ayu. Upama teh mah anu jadi anak nyata aja ka Sinangling nepikeun ka hanteuna pisan dimindasa ku si topeng mayit. Nyeri ngajang jawing meureunan hate ibu. Tahun-tahun tetepung ngan ukur bisa ningali layona hungkul. Beuteuk kabayang. Sanaos abdi oge sami Bu. Mali memang aya anu teu acan dijelaskeun ku abdi ka ibu teh ieu teh. Naon margina pangna abdi tiasa terangkan riwayatna Kang Angling. Iya memang aya riwayatna Bu. Nah kumaha kitu riwayatna teh ayo? Cik, jelaskeun ka ibu. Bet penasaran ibu oge. Sok jelaskeun. Ku ayu manganti akhirna dibalakakeun. Yen di antara dua hate memang geus ngajadi hiji. Antara ayu manganti jeung Jaka Sinangling silih pika cinta. Malah duanana geus pada janji pasini. Sarta pasang subaya geusan hirup ngalaki rabi dina engke waktuna. Ngadenge pangakuan jeung katerangan ti ayu manganti anu saperti kitu, Saraswati henteu kaget, malah bungah be anu aya, sabab ayu manganti kawilang wanoja anu memang cocok kana hatena Saraswati. Kadenge harita ayu manganti nyarita deui. Tah, kitu salaresna mah kaayaan abdi sareng Kang Angling teh Bu. Ayeuna mah abdi nyangakeun be ka ibu. Nu jelas abdi jalma anu tos patu lalis, jalma nu gelis, anu estu hirupna oge kadungsang-dungsang. Nu mata kasalempangan abdi oge henteu benteng sareng ibu dina ngemutan kaayaan Kang Angling Bu. Saraswati nyekelan leungeun ayu manganti dina kaayaan masih keneh lempang. Kadenge Saraswati kedalisan. Ibu muarek ngahalang-halang kana ngahijina dua hati dina getaran kaasih ayu. Malah terus terang ibu ayeuna ngaku ka diri hidep suka jeung bungah sarta bagja ngadenge pangakuan ti diri hidep ngeunaan hubungan ayu manganti jeung anak ibu. Geus kitu be meureunan dikerasakeun anak kudu maha kawasa urang ditepungkeun leuwih ti heula nya. Bari jeung nu jadi anak mah nyata Jaka Sinangling nepikeun kakewaripan can panggih. Malah ayeuna kalahkah keur kaancam ku bahaya geuningan. Laras Bu kitu. Nanging ari sanggem abdi mah teu kedah salempang Bu. Margi ari sanggem abdi mah ieu kasalempangan urang ulah waka dijantenkeun rasa peungeus pangarepan Bu. Margi sanu terang parawing ramana Kang Angling bakal mampu ngebebaskeun Kang Angling anu aya dina cangkerban satapeng mayit. Kitu tah Bu. Memang ibu oge kitu pisan harapan teh. Dalah sanajan salaki ibu oge salaku anu jadi bapakna piraku bakerek ngantep menang beja ngeunaan anu jadi anakna bakal dibinasa. Komo ieu dibinasa ku golongan jalma jahat. Leres kitu Bu. Abdi gaduh kayakinan parawing pasti bakal nulungan Kang Angling. Nanging teu keneh kitu ieu kaguah legok panamping teh Bu. Lampah anu geus disorang cukup jauh tapi can aya tanda-tanda rek tepi ke tempat anu dituju. Wajar lamun ayu manganti tumanya seperti kitu. Gue ibu oge ieu teh ari tempatna anu secara pasti mah can nyaho. Ngan kungsi dibajaan teh lebah-lebahna sok asa piraku nepikeun kan teu panggih. Ngan ieu kang ngaranan lumampah peuting jadi rada ngatog oge ieu. Kelanan urang leureul heula nyata di dinya tah lebadinya dina batu nu galede ayu. Sanajan karep jeung kahayang mah embung leureuh hayang terus ngeureuyeun neruskeun lampah. Tapi akhirna Saraswati tetep ngajakan leureuh bari jeung hayang nginget-nginget deui ciri-ciri anu kungsi dibejakeun ku si Rawing geusan tepi ka guha legok panamping. Sanajan harita wanci peuting dina kaayaan hawa anu tiris, tapi keur Saraswati jeung ayu manganti mah henteu karasa tiris, da puguh lempang teu eureun-eureun, kesang maseuhan sakujur awakna. Dariuk dina luhur batu gede sisi jalan anu disorang, duanana pada neuteup ka hareup bangun anu pada jauh paninengan. Saraswati hatena mah kumejot, geus teu sabar hayang geura bisa panggih jeung Jaka Sinangling anu jadi anakna. Teu matak aneh lamun disambat dina jero hatena. Jaka Sinangling anak ibu. Na kunaon atuh nasib hidup teh bet panjang-panjang teuing lalakon. Aya hidup rek nyupcur kolot lantaran hayang panggih. Bet aya deui pe gogoda jeung cobaan teh. Make kudu dibawa ke tempatna si topeng mayit. Palang siang anak aing moal bisa ditulungan deui.
Kang Rawing telat datang, anak datang ka ditu teh, ke tempatna si topeng mayit. Jaka sinangling anak aing ngan ukur tinggal ayona. Tuh Gusti, muga be ditang tayungan pun anak teh. Saraswati jadi ngabayangkeun anu lain-lain, upama nepikeun ka Jaka Sinangling anakna dibinasa ku si topeng mayit. Bet eueuh hartina hirup kemelandang di alam pawenangan kangaranan teu bisa ngabela ejeng nulungan nu jadi anak. Ayu manganti oge dina waktu harita sarua nyambat Jaka Sinangling buah hatena, bet bakal ancur rentas di tengah jalan harapan lalakon cintana. Upama nepikeun ka Jaka Sinangling ajal binasa ku si topeng mayit. Ayu manganti jadi ngabayangkeun Jaka Sinangling anu ditugal jangga disapatkeun sirahna ku si topeng mayit. Upama nepikeun ka kitu ancur hate cinta ejeng harapan ayu manganti, bet taya hartina hirup oge di alam pawenangan. Ngabayangkeun kalabah dinya ayu manganti jadi sumambat dina jero hatena. Kang Angli, piraku lalakon cinta urang bakal ancur Kang. Upama teh mah Kang Angling dugikeun ka mihalaan abdi ngantunkeun ieu alam pawenangan. Abdi oge bakal nyusul Kang. Sabab taya hartina keur diri abdi hirup di alam pawenangan tanpa sasarengan sareng Kang Angli. Kang Angli, ieu abdi Kang salira kedah salamet. Salamet kalayan urang tiasa tepang deui Kang. Gesan ngewujudkeun cita-cita urang. Urang hirup ngahiji. Abdi tetep satia Kang. Kitu sasambatna ayu manganti kanu jadi buah hate. Sedangkeun Jaka Sinangling anu keur disambat nama harita geus aya di imahna si topeng mayit. Digolerkeun di tengah imah dina kaayaan masih keneh teu inget di bumi alam. Dihareupeun si topeng mayit diuksila Sanggajaya ejeng Sancadawu. Teu lila kadenge si topeng mayit anu cumarita. Dewek ngajenan kana tindakan Ilaing Sanggajaya, di mana ieu si Jaka Sinangling teu langsung dikojoran ku Ilaing, tapi dibawa ka dieu deuleu. Memang kabeneran euy, sabab dewek masih keneh aya kapentingan ka ieu jelema. Dewek hayang nanyakeun cara ngagunakeun kembang pancawarna sangkan bisa dipake kaampuhanana. Sabab geus dicoba ku dewek sababaraha kali kembang pancawarna teu kaluar kemampuhanana. Eta pentingna si Jaka Sinangling ulah dikojoran deuleu. Sanggajaya ungut-ungutan bari terus nyarita. Nu matak dibawa ka dieu heula oge kitu tah Ki Guru. Sabab mun kula nu ngabinasakeun manehna geus disalahkeun deui. Da nya bae geuningan tu aya kapentingan anu sejen salira teh ka Jaka Sinangling. Bener kitu euy. Ilaing Sancadawu geus waktuna indit nyusulan si Dewi Angrum ejeng si Biguna anu teu nepikeun ka ayeuna eueuh mantok datang. Sedengkeun si Laras Anting anu dibutuhkeun kitu deui si Jaka Sinangling geus araya di dieu. Jadi maranehna kudu baralik deui ka dieu nya. Sancadawuk unggeu puguh kitu pisan kahayangna. Manehna meunang parentah nyusulan Dewi Angrum ejeng Biguna. Kituna teh lantaran aya parasaan panas timburu dina jero hatena. Kadenge harita Sancadawuk nyarita. Nya ari ayeuna aya parentah kitu ba disusul sarta bakal diteangan ta Dewi Angrum ejeng Wiguna teh. Sabab sakumaha anu dijelaskeun ku Ki Guru, jalma-jalma anu dibutuhkeun ku urang ayeuna geus pada araya di dieu. Iraha kudu miangna ieu teh Ki Guru nyusulan Dewi Angrum ejeng Wiguna teh. Leuwih gancang leuwih hate deuleu. Nu matak geus teu kudu micen di waktu anu teu puguh. Ayeuna keneh Ilaing indit pikeun nyusulan si Dewi Angrum jeung Wiguna. Dewek teu miharep boga anak buah terus amprud-amprudan mawa karep sorangan. Geus jelas menang parentah kitu mah. Sancadawuk harita keneh terus indit. Puguh geus di kamari keneh hayang dititah nama sabab hate tetep teu geunah. Kangaranan Dewi Angrum indit babarengan ejeng Wiguna. Caturkeun harita Jaka Sinangling anu keur ngagoler ngulisi kudang lalaunan pulih kasadaranana. Bari jeung nyengir nahan kanyeri dina sakujur awakna.
Jaka Sinangling maksakeun maneh ngoneal hudang terus diu. Si topeng mayit kadenge nyarita ditujukeun ka Jaka Sinangling. Ilaing ayeuna geus sadar Jaka Sinangling. Ngahajak ku dewek jeung anu sejenah teu dikojoran. Malah dewek bakal mere kesempatan hirup ka maneh deuleu. Asal memang bisa nyumponan kana pamenta dewek dina waktu ayeuna. Kumaha karti? Jaka Sinangling netep ka si topeng mayit bari terus nyarita. Rek menta naon topeng mayit? Kuring teu bogana naon? Dengekeun ku si laing sia deuleu Jaka Sinangling. Ayeuna dewek rek tumanya sia deuleu ha. Tumanya ngeunaan rahasia pikeun ngagunakeun kembang pancawarna supaya bisa bukti keampuhanana. Sabab geus sababaraha kali ku dewek dicoba keampuhanana tetela kembang pancawarna teh weuhna naonan. Tah lamun ilaing ngabejakeun ngeunaan cara atawa rahasia kamampuhan kembang pancawarna ka dewek, ngandung harti ilaing dibere kesempatan pikeun bebas jeung hirup. Jaka Sinangling ngahuleng sakedeung. Telila kadenge Jaka Sinangling nyarita lalaunan. Sebenarnya mah kieu topeng mayit, keampuhan kembang pancawarna bisa ngabukti upama dina cangkingan jalma anu teu bisa kana ilmu silat. Jadi anu nyangking kembang pancawarna mah kuduna teh jalma anu teu bisa kana ilmu silat, saperti anu karanapan ku kuring. Kitu tah topeng mayit. Naon anu dijelaskeun ku kuring ayeuna eta mangrupa pangalaman anu karanapan ku kuring sorangan. Si topeng mayit katingali ngahuleng sakedeung, nyerenge seuri bari terus kadenge nyarita deui. Coba-coba pikeun ngabobodo, ngabohongan ka dewek si laing Jaka Sinangling. Ngandung harti si laing teu lebar atawa nyaah ku diri sadeuleu nya. Lamun tetep teu becus ngabejakeun ngeunaan eta rahasia, panon si laing bakal dibocosan deuleu sia ku dewek ke si laing sinalolong. Dipengkoran sia leungeun tah, dibuntungan. Leta si laing bakal diteug-teug. Maneh bakal jadi jalma sangsara saumur-umur anu akhirna hirup diganggayong dina kaayaan anu eueuh gunana pikeun ieu hirup di alam dunia. Eta ancaman dewek ayeuna bisa bukti jadi kenyataan sia deuleu karti. Jaka Sinangling ngahuleng kangaranan anu ngaluarkeun ancaman teh si topeng mayit tangtu B ancaman teu bisa dianggap enteng, ancaman bisa jadi kenyataan. Kangaranan jalma saperti si topeng mayit geus bisa kaukur kakejemanana. Ningali Jaka Sinangling kalah ngahuleng, si topeng mayit beuki panasaran kadenge harita manehna nyarita deui. Lain-lain kalah ngahuleng si Jaka Sinangling. Gancang ngomong bejakeun deuleu. Lamun teu hayang ancaman ti dewek jadi kenyataan dina waktu ayeuna. Bejakeun sia ka dewek bejakeun sia. Jaka Sinangling kapaksa harita ngareka carita kituna teh lantaran bari boga rarancang dina alam pikiranana. Kieu ari kudu dijelaskeun topeng mayit rahasia pikeun keampuhan kembang pancawarna teh sirawing anu jelas nyahueun mah. Sabab kuring oge menang eta kembang pancawarna teh kupang jejerna sirawing. Malah nya sirawing anu ku kakuatan ilmuna ngahijikeun kuring jeung keampuhan eta kembang pancawarna. Jadi kuncina mah aya di sirawing. Si topeng mayit netep seukeut ka Jaka Sinangling. Dibohongan saperti kitu ku Jaka Sinangling, manehna malah kalahkah percaya. Unggut-unggutan bari teu lila terus ngomong deui. Jadi sirawing anu nganyahwankeun kana rahasia keampuhan kembang pancawarna. Kabeneran lamun kitu mah. Sabab dewek geus lila puguh ieu teh hayang panggih jeung sirawing. Ngan waktu dewek nita si sanca dauk datang ka imahna sirawing tetela eta jelema eueuh di imahna. Sedengkeun tepikeun ka ayeuna can aya bejana deui tah ngeunaan sirawing. Memang pikeun nepungan sirawing moal aya di lembur, moal aya di tempatna. Sabab sirawing keur numpi diri di hiji tempat anu disebut Guha Legok Panamping. Eta tempat kawilang tempat nu jauh jeung mencil. Iwal ti kuring anu nyaho ka eta tempat.
Si topeng mayit ngahulang deui mikir, ngadenge caritaan ti Jaka Sinangling saperti kitu, manehna oge jadi teu wakawani ngalakukeun tindakan mergasa ka Jaka Sinangling. Sabab masih dibutuhkeun tanaga jeung pikiranana pikeun tuduh jalan ka guha legok panamping. Teu lila, kadenge harita si topeng mayit nyarita deui. Mun kitu mah dewek mere kasempatan ka ilaing pikeun bebas tina cangkreman dewek. Ngandung harti, maneh bakal salamet moal nepikeun ka dipergasa ku dewek Jaka Sinangling. Dewek moal make jarir janji, asal naon anu diomongkeun ku maneh memang bener. Lian ti eta, sabenerna dewek memang geus lila, geus teu sabar hayang bisa panggih jeung si Rawing ka harti. Jaka Sinangling ungeuk bari terus ngajawab. Ka harti topeng mayit, memang geus jadi carita balarea atawa jalma loba. Ngaran si Rawing geus teu birek deui di dunya kajawaraan. Nu matak lamun memang hayang sohor di dunya kajawaraan taya deui jalan, kajaba kudu mampu ngelehkeun si Rawing. Nu matak engke ku dewek bakal dibuktikeun saha anu leuwih unggul antara dewek jeung si Rawing. Engke bakal kanyahoan ku sakabeh jago di dunia alam kajawaraan. Ku ayeuna kitu dewek langsung ayeuna mutuskeun dina poe sukan urang datangan si Rawing di guha legok panamping ku masih lain. Saya ke diri pikeun ngabaturan dewek ha. Nya da memang eueuh anu nyahoan deui atuh ka eta tempat. Kajaba ti kuring taya di jalan kajaba nya tujuan kana karep pemaksudan anjeun. Tapi ingetkeun janji anjeun ulah nepikeun ka cidra atawa bohong. Moal make jeung bohong deuleu, dewek pasti bakal tuhu kana janji. Ngan ingetkeun, lamun ilaing coba-coba ngabohongan ka dewek ngandung harti, moal aya ampun deui sia deuleu. Nya piraku make jeung ngabohongan segala rupa. Saha anu wanian atuh ngabohong ka anjeun topeng mayit. Nu mata kuring moal wani mereka terangan anu teu nyata. Alus lamun kitu euy. Tah ilaing, ye sangajaya bagian pancen ngajagaan si laras anting. Ingetkeun, ulah nepikeun ka aya kajadian saperti anu geus-geus. Di mana si laras anting nepikeun ka bisa lolos kabur. Si laras anting jadi tanggung jawab si laing sia sangajaya. Kaharti. Sanggajaya ungeuk bari terus ngajawab. Kula siap pikeun ngalaksanakeun pancen sakumaha mistina. Teu kudu salempang kajadian dina poe ka tukang moal make kudu kaalaman deui ke guru. Anu keur ngalobrol harita bisa kadenge ku laras anting anu keur dikerem di jero kamarna. Hatena bener-bener kumejot hayang bisa panggih jeung Jaka Sinangling jajaka anu dipika cinta ku manehna. Sabab bisa kadenge kalawan jelas sorana. Laras anting hayang panggih jeung Jaka Sinangling. Harita ngegedoran pantok kamar anu ditulakan ti luar. Jaka Sinangling jeung anu sejena ngareret kalebah pantok kamar. Kadenge ti jero kamar sora laras anting anu nyarita. Buka ya panto, buka ya panto. Kang Jaka, ya abdi Kang, bukakeun ieu panto. Kuring hayang panggih jeung Kang Jaka. Anjeun jahat topeng mayit, buka pantona buka. Pantok kamar terus digedoran ti jero ku laras anting. Ngadenge sora laras anting anu hayang kaluar di barung jeung ceuri. Jaka Sinangling bet watir ngadengena. Ngareret ka si topeng mayit anu dederet gancang harita nyarita. Si laing montong hayang panggih ayeuna jeung si laras anting deuleu. Buktikeun heula kanyataan omongan manusia. Upama memang bener caritaan ilaing lain bae dibebaskeun tapi ku dewe dibere kasempatan pikeun panggih jeung si laras anting. Ngan tetep geus jadi katangtuan ngeunaan si laras anting kudu temetep bebarengan jeung dewek. Ngaulaan jadi pamajikan dewek. Nu matak ilaing montong maksakeun kahayang panggih jeung si laras anting sia Jaka Sinangling. Geus ngadenge putusan sikep si topeng mayit saperti kitu mah, Jaka Sinangling ukur bisa narik napas panjang. Kaayaan di dinya puguh si topeng mayit anu boga kawasa. Tangtu be sasaha oge moal bisa nanaon. Komo ieu Jaka Sinangling sasatna jalma ti luar. Kadenge harita Jaka Sinangling ngomong lalaunan ditujukeun ka si topeng mayit. Ari geus kitu katangtuanana mah kuring teu bisa kukumaha topeng mayit. Sabab di dia memang anjeun anu boga kawasa.
Syukur lamun si Laing ngarti. Nu matak ulah coba-coba merdaya ka dewek sadeureunnya. Hiji kabagjaan keur Ilaing jeung ka si Nangling sabab si Laing masih keneh diberi kesempatan pikeun bebas ku dewek. Tah ayeuna dewek moal bisa manggihkeun maneh jeung si Laras Anting kajaba lamun geus bukti omongan Ilaing deuleu. Kumaha karti? Kaharti pisan Topeng Mayit. Nu penting engke urang buktikeun sanggeus netepi ka Guha Legok Panamping. Si Rawing memang aya di tempat eta. Si Topeng Mayit tetela percaya kana caritaan Jaka Sinangling. Dina waktu wanci peuting sumanding, Jaka Sinangling diberi kesempatan leureuh dina harti sare. Jaka Sinangling sare dina impian bet dipanggihkeun jeung si Rawing asa dikieuna lir upama lain ngimpi sabab make jeung bisa ngobrol sagala rupa. Dina impian Jaka Sinangling ngobrol jeung si Rawing di lebah tempat anu ieu. Ceuk dina itungan Jaka Sinangling nyaritakeun kaayaan dirina anu aya di cangkreman si Topeng Mayit. Si Rawing nyerenge seuri bari kadenge nyarita. Halusna dituduhkeun ka Guha Legok Panamping. Bisi pohon deui ayeuna di bejaannya ngeunaan lebah-lebahna. Si Rawing ceuk dina impian harita mere beja ka Jaka Sinangling ngeunaan lebah-lebahna Guha Legok Panamping bisi Jaka Sinangling poho deui. Ulah leutik hate sapetah ayeuna dina cangkreman jalma saperti si Topeng Mayit jang. Nya. Urang kudu yakin lalakon gumelarna ka alam pawenangan teh lain menang kahayang. Pokona mah kudu tetep sabar bari jeung ikhtiar. Tenang ya. Sumangat hirup kudu terus dipiara. Hartina henteu gampang nyerah kana kayaan. Kumaha? Masih keneh aya minat kana latihan jurus? Nya kan tenan be atuh Pak. Margi ageng pisan geuning mangpaatna keur diri abdi. Kangaranan bisa bela diri mah henteu bisa dikakaya sangeunahna ku jalma anu boga kabisa. Syukur ari masih keneh aya minat mah jang. Nya ayeuna mah urang teruskeun deui ieu latihan jurus teh nya. Beungan sakali deui meureunnan yo kaayaan ujang ayeuna ulah make wakaleutik hate atawa peungeus harepan. Satungtung masih keneh boga akal ejeung. Seung hapan napas, bener tuh. Laras Pak, kawani jeung subanget abdi ayeuna mah jadi kahudang deui. Urang memang ulah nyerah kitu bae kana kaayaan. Tah kitu ari jadi jago ngora mah. Jeung tibatan lempang bari henteu tenang kana hate jeung pikiran. Ayeuna mah urang teruskeun di latihannya. Sanggeusna ngarasa cukup ngobrol, dina eta impian saperti biasa si Rawing ngalatih deui jurus ka Jaka Sinangling. Jaka Sinangling anteng dina impianana. Sedengkeun di tempat sejen, Rasanti waktu harita aya di jero guha, diuk dina luhur batu anu aya di eta guha,
Diukna paharep-harep ejeng Nini Karimun Sakti anu geus mawarasanti ka tempat pademukanana. Ngan memang aya anu matak aneh ku kaayaan Rasanti harita. Sabab kaayaanana teu beda anu linglung ditenung nepikeun ka pokok kangaran sorangan teu wawuheun ka dirina. Ku Nini Karimun Sakti malah dibere ngaran anyar, nelah Munarsi. Nu saterusna diangkat jadi muridna. Kadenge, Nini Karimun Sakti dina waktu harita nyarita di barung ejeng seuri. Munarsi murid Nini. Dina waktu anu moalila kahirupan di dunia kawajawaraan bakal genjlong ejeng gonjlong. Sabab di mana Nyai makalangan moal aya nu mampu napakan kana ilmu Munarsi. Kahati omongan kula. Rasanti anu geus diganti dibere ngaran anyar nyata Munarsi harita ungeuk bari terus ngajawab. Kaharti Nini. Sorot panon Rasanti alias Munarsi sakapeung galak gular giler, galak mataksieun anu borangan, sakapeung deui siga anu melong kosong, arang ngiceup seperti jalma biasa. Kitu nate lantaran aya dina pangaruhna Nini Karimun Sakti. Maneh memang kudu tunduk jeung patuh sapinuhna ka diri kula Nyai, supaya bisa tamplok kabeh sakabeh ilmu anu aya di diri kula. Keur bekal tandang makalangan mangsa ngawasa kahirupan di dunia kajawaraannya. Carita Nini Guru bakal dicatat dina ati sanubari. Alus, memang kudu kitu Munarsi.